we dikir hiji 65 we asa berat lo pake di kodo. Nah itu pan urang mah. Nah katingali itu. Dikir tina dikir, rajon dikir pan. Dikir teh pan geus pabeuli urang mah. Sidik ijazahna teh ti guru teh jahar la ilaha illallah teh pan jadi hopi urang mah. Beureuh. Mane mah dikir penting HS hopi. Eta teh kirim-kirim wani ngarobah eta pelajaran ti mursid. Kira sok pikir ceuk mursid teh la ilaha illallah teh jahar nada dirobah jadi hopi. Nya. Aing mah panon nungkul HS teh dah teh mah tibra. Hatena teh kopi sih. Ini ampun. Mending kene daripada sedang. Mending ngan aing minang-minang teh mah teh eling. Subhanallah. Gitu. Aya ieu mah aya nu ngiluan ka Cicadas, pedah ya latif narobah jadi 16.000 leuwih. Teu datang deui. Bener teu datang deui da punung atuh. Masyaallah. Satu lembut nah. Siap tadi belakang. Bisa wae itu abi. Jadi jelema teh kebagi dua. Aya nu bersosial biasa disebutna tasawufna supina muktasibin. Jadi berkasab, nu dagang-dagang, nu ikhtiar. Tengah halangan nu di kepemerintahan, nu berpolitik, nu naon, nu jadi karyawan, nu jadi guru, terserah. Itu kan muktasib. Aya mutajarid dia kebagi dua. Mutajarid teh aya nu cangkang nama sarua jiga muktasib. Aya nu ngomeng-ngomeng sampah, bae sapopoe teh. Pan aya dina ketika penjelasan Mama Ato nerangkeun masalah bab hasud. Riwayat dina tafsir Jalalain aya orang anu cek batur mah eta teh wali, nepikeun ka aya jelema aya kiai kitu anu meragukan kana kawalianana. Maknya cenah aya wali pagaweanna teh ngomeng-ngomeng runtah we. Wali mah meureun teu dikir wae pan kitu. Ai peuting na ngimpi datang mawa emas, sabaki, mawa daging, mawa naon. Ka jelema nu padahal dina hate doangan henteu diomongkeun nya wali teu diomongkeun kitu dina hate wungkul teu percaya nya wali model kitu gitu pagawean teh ngomeng-ngomeng sampah di pasar sampah lagi di pasar teh sampah gitu jadi teu percaya eta ajengan teh nah da eta mah malemna datang kan nu diomongkeun ku hate teh jadi batur mah si non teh si hasud teh si gibah oke sampai kana ieu. Kan urang mah kudu ngaliwatan heula sorang. Mau langsung ngapaleun ieu wali mah. Di anteuran tah. Make masa baki mau daging mau naon di anteuran gitu. Assalamualaikum dengan impian teh. Hapunten nya abi ieu ngomong sakadar sak dieu we muruhan teh. Nuhun cenah dosa abdi tos dicandakan. Teteh karek dina hate ngalelewe ka wali. Itu pan urang mah dilelewe ku batur hayang nonyok we puguh kan gitu. Ai wali mah henteu ngirim hayam, ngirim emas, segala rupa dicoplokeun nuhun. Sok ajaran juga urang pan. Karek dilelewe di masjid ge pan, segala rupa dibaca pan. Nya di teangan guru nu sakti teh biasa deui pan bedog teh goblok. Pan kitu kan nya. La ilaha illallah. Gitu kan. Jadi aya jelema teh anu tasawuf teh nunjung awak-awakna, aya nu tasawuf teh hatena bungkul. Kunaon maneh eta batur geus marali motor maneh mah sapeda tasawuf, lain tasawuf. Obong kana tasawuf der teu kawin, misalkeun ari unggal peuting mentah hayang ngimpi mah arieu. Jadi lain hartina ulah boga, ulah hayang, sakali deui, ulah hayang, ulah embung, ulah hayang, ulah embung. Oh, ari dibere mah tong ditolak. Kunaon ieu kok da aya nu nganturan tah. Wios teu kedah kan sanes cenah ieu. Nya wios atuh imam mah bere dicanak we. Eder telewe diomong-omong. Bah, eta mah can tasawuf. Mangga cenah giliran bala-bala beakeun pan. Bau, can tasawuf atuh kitu. Jadi aya anu tasawuf teh
jeung hate-hatena aya nu hatena bonggol. Itu ari nu tajrid mah, ari nu tajrid nu hawasul hawas mah. Wah geus teu mandang kana usum oge waktu jeung nanaon. Itu batur mah tapakna ge geus jeung awak-awakna, hawa disebutna. Sok pernah kadengekeun di mana? Aing ngaran Wali di Iran, bari Raja TV. Henteu tuh. Di Guha, Bos. Coba Kangjeng Nabi di Gua Hiro. Nabi Yunus di mana? Di jero lauk. Nya beres. Nabi Ibrahim di mana dikirna? Di naseuna. Ai urang di mana? Di kamar. Pedah gogodana hiji nu ngabedakeun teh. Ari batur mah sabangsaning wali, kiai, mursyid gogodana teh panti makhluk halus. Dijurik nu karitu ari urang pirage ti inung budak. Dikir we hayu. Gitu. Bedana teh sautik lah kalau pamajikan mah nyaon tah kitu hungkul. Sautik. Bedana teh. Ya Allah, ya Rabbi. Sautik. Sampai ka batur. Jadi dikir teh geus kitu. Ngabedakeun. Jadi sakali deui ulah yang lah mu. Tuluy urang teu bisa nawar. Jadi lamun urang dicicingkeun ku Gusti, tinggal urang maca ka diri sorangan, urang teh dicicingkeunana dina maqam asbab kah, dina maqam tajrid kah. Sok da urang mah HP we. Keur salat pan ngagebra Allahu Akbar, isi goblok geuning HP teh di dinya. Kan kitu nya. Geus jauh eta geus jauh. Ingat HP tinggalin, da balik deui atuh urang mah. Kitu. Ari tasbih tinggalin mah baik ku ieu ge bisa deuh. Hate teh masih kene ngait kasalian Allah. Berarti urang kelas nu mana? Muktasib kitu urang. Dina hariwang buktikeun urang teh asup kana mutajarid, asup kana muktasib dina lebah hariwang heulana. Dina lebah ikhlas urang. Cok tapakuran ku urang. Allah teh maha kawasa, kudrat sifatna teh wujud ida maqam mukhalafatul lil hawa isikiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat kawasa. Allah kawasaeun minterkeun urang kawasaeun. Allah kawasaeun ngabeungharkeun urang kawasa. Allah kawasaeun nyieun urang jadi buka pamajikan 4 akur kabeh. Wah, nyebut kawasana ge semangat bot. Nah gitu. Gitu delep-delep mah kepanggih pan hoyong jeung muntut. Kawasaeun, Bos. Nganaon sababna urang mah lo pakena nu sampikeun ka gering mikiran anu acan. Nah, apakah itu bukan penghinaan kepada Allah? Apakah itu tidak melecehkan Allah? Benar apa benar? Geus sidik Allah teh kawasa. Ngahina Allah lain kudu wungkul ngajejeg Quran bae lain kudu hayo ngomong-ngomong ngaledek wali wae lain. Nya penistaan agama. Urang hariwang ku poe isuk teu dahar oge eta teh penista agama nu benerna mah cek tajrid mah nepi urang kadinya. Oh, encan, urang mah ku pamajikan ge sieun. Kuduna mah dina hate teh ulah aya nu leuwih ditika cinta jeung leuwih ditika sieun terkecuali Gusti Allah. Pancan nepi urang mah kadinya. Berarti makomana urang teh? Asbab. Kartes. Jadi makom asbab. Berarti cek tadi makom asbab kewajibanana tugasna sabriji. Tilu ucapan kudu aya. Berarti lamun teu maca Quran ngadua, lamun teu ngadua berarti dikir gitu. Tuluy ikhtiarna kudu aya. Lamun teu buburuh ka batur jadi karyawan nya meureun dagang. Lamun bisa ngubaran nya meureun ngubaran gitu. Tuluy hatena kudu ikhlas ulah ngadikte kudu aya tiluanana kudu bareng jeung eueuh eureuna fa ida farog tapang sabwa ila rabbika farghab kudu siap iraha wae kita mun urang mah geus sakalina libur teh libur atuh beunang di kampung. Tah historikoh mah teu bisa kitu fa ida farog tapang bila mana urang geus beres dina hiji urusan kudu siap di sangharepan deui urusan saja.